Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siap mah. Selamat menyaksikan. Dah, panon kuat nyebrotnya. Ada halo do apanya? Tapi penting hujan. Bawa angin ke koti, mana kalau mana loba. Nah, yang kan para dibersihan. Mana lama kan? Ayam aing kan di para bantuan, parah tuh ah. Selamat pagi, si Kamblun, si Mega, kalak paling sudah kenuut kalak. Si Uci. Si Siti kemana? Oh, si Siti. Si Siti belanja apa si Siti? Siti. Si Siti Allah. Nu maling apa si Siti ngerem aja. Yang dognya doang. Di kolong matanya. Siti. 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 Si Siti kemana awal? Siti. Mesti sama yang dogan tuh menisok patai 15. Nah kemana si Siti ah? Mereka kan si Uci mang dog paling gede wasiki. Siti. Siti kemana? Siti. Ya si Siti. Lain itu lah. Si Siti kemana Siti? Awas si Siti kemana? Lain itu lah jago. Si Siti kemana nya? Si Ijot kenaon itu di kandang ayam? Ngandangan ayam ayam apa si Siti? Apa? Ya mah masalah deui. Pasti ditewak di kandanganku si Ijot. Gitu atau yang ngendog maluba. Ngaluk nang sapotong yang ngendog teh. Dilok-lok ku sorangan. Ana mah alhamdulillah lo basi ngendog na geuning. Atau aing teh loba-loba endog. Si Imas bukti banget daang.
Ini harare es kene wayah ki kumararedul. Ah. Hayam teh wayah ki es kene. Kunaon aing maraban ti lolotik. Duh. Gelis sia na eta. Jak. Han. Jak. Saya nyokot hayam aing jak. Hi. Hayam aing si Siti awas jak. Aing ku aing karek di paraban udang hees awas. Sia kandannya jak. Ih, sanu nyokot hayam sia. Wah. Iya mah hayamna bareng. Rek mana nyokot hayam sia? Ya enggak hayam aing loba. Aing si Siti mah hidung. Coba. Oh, ira. Ih, tuh eta mah garolis barodas jeung bareng. Ieu mah tulukung. Heeh. Coba Dede. Ujung banget sih ini. Ah. Oh, wah. Si Siti di kamanakeun sih? Jarlas banget nih goreng teh. Aing teh nyaho si Siti nu mana rupana kumaha si Siti we tita deung teh nyaho ah. Siti wae. Masa adeui kagak boga sasatoan si Ado jeung aing jak. Aing teh nyaho si Siti nu mana. Aing teh geus nyangka kebon awal. Ini kan ku siapa di jero. Dapur, ayo dapur. Yang mana aing di dapur ah, nameli ku sia sorangan ah. Saya dicang-cang ke jak. Aing teh nyaho ira. Eta si Siti teh ladang piduiteun aing, dogan ke loba wae, anak nu kuy jualan loba. Sabaraha teh ngira si Siti wae ah. Ayeuna eueuh manehna aing kumaha? Oh, wae teh nyokot teh, nana nyokot si Siti. Lu arek aing nyokot si sapa? Aing ke dapur sia ah. Aneh, kan nempean ku sia. Buat hayamna leungit, nyalahkeun aing nu madog. Masih jelema teh. Aing hayam mah loba teu kalaparan hayam ieu. Lan barang si tadi jelema. Tai na kedukan ku sia tah. Oh, jak. Aya susuhan sia doang nampuk. Kacang ge eueuh ira bolot anu geulis. Aing teh nyokot ieu dek naon? Aing nyokot hayam sia. Kusia pencet apa geus dipencet? Geus dipencet apa kusia? Kusia. Pandi pencet geus dihakan ku aing dilebok beak ka tulang-tulang lagi buluna ge kan digayem. Beak. Puas ya. Mata. Hayam aing leungit. Bodoh amat. Siang mah ageuna ai kesel mah bolot cacageun nyambung. Masalah deui kusia ieu. Kusia dipencetnya dihakan ya. Sia. Aku tuh sia. Aing teh nyaho ieu. Balikan si Siti. Tuh kitu aing nu salah mangabur. Poe tangan kali ah. Mananya si Siti ha? Berna, pengkinya di mana tadi pagi Berna? Naon gadis? Pengki. Iya di luar. Cokot ya gadis. Iya biarna tanggung ya pakaian. Cokot heula gadis keluar, biarna tanggung. Iya ada remekene pakaian meuni dipoe-poekeun. Tah di dinya. Maafin ya Berna, jadi ngerepotin cuciannya banyak. Tenan naon gadis, geulis mencrang. Kajin biarna babantu nona tuh gadis sorangan, Oma Sati. Santai aja gadis. Berna, ini cuciannya banyak, ngomong-ngomong sabunnya masih ada enggak? Sabun. Kosan mah saya kayaknya sedik deh. Kan pakaian gadis loba biar capek. Sancrot deui kosan mah da. Takutnya kalau habis ntar gadis beli lagi. Ya kudu mulia tuh biak mah meuni. Geus ngejo. Geus ngejo Chan. Belum Berna. Ya enggak saya Chan ngejo mah ku biar teh jok nya sangan jeung deungeunna heuh. Erna, habis. Naon sih ini teh sugi. Ini ngamuk, ngakan ayam ini ngamuk, si Ira ngamuk. Ini ngamuk. Heeh. Apaan sih? Aja kira nyokot si Siti cenah, teh nyokot si Siti nu mana? Sa si Siti teh. Hayam mulu. Siti katanya hilang. Siti. Ayo gus. Hei aja lo anjing pok. Hei buru. Ada apa sih Ya Berna? itu para rugi. Buru. Tutup mantona. Allah, di mana gimana? Wah, susah si Ijat.
Jat. Nih arah si Ijat kemana mangkat, nah? Kemana ngelayonannya? Sama susah nih elok jauh. Dengan kemana sih Siti? Wah, itu tuh mangkat. Bisa aja lihat. Kamu ribet banget mama teh. Isuk-isuk. Kita ngumpet ngapain sih? Kode mah. Ijot. Kode kan ngaleng kahula. Udah Si Siti ini. itu siapa sih, Ma Ijot? Ayam, burunan. Ayam. Apa namanya Siti, Ma Ijot? Gimana nama lo bang Arana si Siti, si Umi, apa? Si Uci, segala. Ada aja Berna. Nama ayam bagus banget. Gelo ngaranna ge. Astag. Atuh aing suruh pajarkeun mali aran gus-gus. Aran. Ma Ijot kalau nggak merasa mah kenapa lari? Kan di kieu-kieu kan ku manehna aing gus-gus gadis, aing daripada pae. Ma Ira ada aja ya. Oh, aya wae. Ya lagian atuh ini teh bejeng bolot. Eta mah kosa ieu da. Kasambet naon meureun sagala hayam di ngaranan Siti ku alus. Ih, Aing kuat capek isuk-isuk ah. Aduh, aing capek dengan si Siti isuk-isuk Aing ka mana deui ka kebon tukang ieu mah. Tetangga geus kabeh. Rezeki mah teu ka mana si Siti aya keur nangkling, masa lagi keur peuting teu balik. Aing tewak sia Siti. Bangor sia. Gening lain eta mah coklat. Si Siti mah pan hidung. Masalah deh si Siti mah aya nu maling. Ampun, Siti.